kita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mawa senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pokoknya mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 kaditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang lailatul qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah geus kadituna eta teh khairun min alfi syahr petigan lailatul qadar mah inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan lailatul qadar wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikeun puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat ditulis ku para ulama di Bukhari aya di Muslim aya jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah iyalah urang ngadengekeun pidato Kangjeng Nabi ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikeun puasa tahun kedua Hijriah turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Kangjeng Nabi langsung pidato ieu pidatona ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyamal lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fima siwah wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ieu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya sa urang saha nu talar balik kabeh asan haji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu jauh apa moal gitu urang mangsa kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we dia kayak kepanggil kayak di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? De Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh tadi dia pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh pan wuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok. Cabok jelema tolol takabur teu gede hulu teu mah kopiahna ge pasti nomor 55 teu mah jelema. Soal mati pernah maca biografi nomor ka Imam Syafi'i ya atak keneh sama ku teu kudu ngalawan Imam Syafi'i aing lawan ku sia asal lobaan
Ceramah Kangjeng Nabi pohara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nuteun nundutan. Kadenge kan naon nih. Pan angel amat cenah. Ngahaja aing. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus ngiuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas geunaheun komo aya si doi di. Wah. Ini buat iiuh. Doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah, emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu. Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atiqih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat. Asal aya munkarat epas, asal aya nu main gaples epas. Aya nu main catur buabat ku cenah. Aya anu main kartu buabat ku cenah. Aya nu korupsi bagi dua. Jakarta mah kos kitu mah. Henteu ieu mah henteu. Bawat ku cenah. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus tere lembu ujianna. Tah sakaran Nazarudin tadi. Tah dayus. Tadi bangun baturna sih ngarahok kabeh. Aduh, Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah memangkadasina ge. Tambah leleb kieu, Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun nyaan teh gregetna gitu. Sekali deui, mudah-mudahan ku aya bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah, mun kadengin ku nya teh mah. Kadengin nyungkun tanawan cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cek aing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura ka nyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oye pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna, lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa da balik heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak gora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat fajiba Rasulullah lidzalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna.
hayang jaga amar ma'ruf nahi munkar mun umat Islam gagah amar ma'ruf nahi munkar moal aya gereja di urang moal aya komo lamun muina gagah ieu kan karena pelentat-pelentutna mui anu tiheula tanda tangan teh mui tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nyana teh tanda tangan jangan teu apa caknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah penuh Kristen hiji-hiji asan kok atuh aya datangnya na aya nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen anti Yahudi tah nu kudu mah kitu moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam aya sedek negakeun agama teh hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit bae atuh. Misal kadel kopehna mancrit bae wae kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh ieu cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat. Di jalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah iya mapan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram teu wanian nyaritakeun zina haram teu wanian nyaritakeun kredit haram tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh ngomong tinggal ngomong mabok haram ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngabuadeg nu mabok zina haram anak zina ambalaya meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min karena naon eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di tahun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap ngomong tangkap ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang kotor. Seuris sih naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaulama aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanna saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah heeh ka dituna eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah ay lailatul qadar
Insyaallah emang ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul deuk maot teh dongeng ka kula. 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Duh dongeng Lailatul Qadar. Dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blak. Asa di mana? Eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek oh ieu Lailatul Qadar kahiji. Mor kadua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade. Ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku ri budak kudu bakal grogol nih budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun. Netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pon hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeulean lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ke kamar dibuka deui buak cahaya terus we teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah inget Ramadan terus gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateuy geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi Ja'alallahu siyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha lantaran Kangjeng Nabi ceramah man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran.
Waman ada fi paribatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kaparduan di jula bulan Ramadan karena kaman ada sabaina paribatan fi maswa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrul sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pamajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Deres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya. Tetep meng, sieun ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan terbalik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa, sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan betol ka urang. Masyaallah, siap dan kene wae. Iya bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muasa wa syahrul ziyadatu rizqi jeung bulan ditambah-tambah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lain lalagaan bulan Ramadan mandai man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi sahaja lemah anu mere pangbukaan kanu puasa jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratin. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik gajar. Aduh, orang mah diomong gitu teh, diomong gitu, asana loba nu mere ya kuasa. Jadi pikiran teh lain hayang mere, tolol. Emang ngeres kabagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere, ayo mah lain asana ya, loba nu mere ya. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah gitu, udah aing ya, biar usaha aing hayang ngere, masya Allah. Gitulah jeung deui di samping kana maghfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil jeung deui keistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu mengis dobel nage dombel dada ikit. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta, berarti bungana teh berapa? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta seberapa bungana?
Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang be mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru shaim. Kami tentu boga jang nyerepang bukaan qala Rasulullah Kangjeng Rasulullah yang tullah wa azab. Anfattara shaiman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana baik, boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salegut cai bikin salegut cai, boga ngan saukur 100 sudah bikin. Ieu mah lain lalagaan, ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh diberi milik ku Gusti Allah. Diberi rezeki ku Gusti Allah sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah asal ge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duana diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal. Wa in kana fasiqon. Lamun urang ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaopatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha. Sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkeun ku presiden atau ku menteri agama. Silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna poe naon ieu? Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur manan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75. Arah matahari 18,17. Tegak halaratipan kesiamannya. Ayo jangan ngomong tegak hari itu. Ini ulang. Terima bersih bagi bulanan. Insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55,26 dia bro berarti 7 derajat dia. Arah hilal 12,54 kacaritakeun nukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat 55. Ialah ephemeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya ini pada malam Senin adalah 6 derajat 57. Beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat,
aya nu menang 7 darajat nu ka kula menangna 8 darajat koma ki 8 darajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab ijtima'na adalah malam Minggu. Ijtima'na malam Minggu na ieu teh irtifa'na malam Senin geus meunang 8 darajat. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 darajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pemerintah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna moal asih geus 6 darajat 7 darajat 8 darajat masih can karu'yat keneh bae serahkeun ka rakyat bari ru'yatna kadeuleu ke ge tuh rampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada aduh itu pada ru'yat ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha deui eta? Tinggal 7 poe deui Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti orang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehotan we kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu ditita poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan. Sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi orang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Nu jelas mah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nu sok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun. Eta padahal sulama geus menang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae. Ibadah ru'yat aya kiai orang Semarang. Jadinya datang ka dieu ka kula. Nanya, "Kiai, kapan puasa?" Saya mah hari hisab Yahya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah lalu ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian kukumage mun dibongkar tah nu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tan nu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Kitu amat sih, udah enggak usah ngomong. Moal kula. Ayo gue terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kukumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Dalakur asal ke proposal we. Ulah diteluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli.
biasa bae nu akur nu akurat bae. Rokok haram teu makruh titik. Geus bijin ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deh nyana ge tampiling abek greget jaing mah teu sportif jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datangna bulan Ramadan teh asa deuk bersih awak teh geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun mah atuh hadir belah katuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Ya. Orang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ara redan nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu nikohun min nahwi haidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor. Kukula ditanya pemajikanna, "Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men." Ternyata. Ya otomatis kula nanya salakina kan. "Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men." Yo. Di borgol ku isia. Ya. Kalau men naon meureun. Masyaallah. Ih, aya rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, "Bapak di mana?" "Ciku, Pak." Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Hiji Islam, 2 berakat, 3 bersih tina head jeung nipas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan shaub. Nyahoeun kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa. Nu tadi teh nulkeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non kitu ngaranna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kula mah 8 darjah 15 dakikoh
Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta. Nasional. Tanggal berapa eta? 1 Agustus. 1 Agustus. Berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklif, nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa kan nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jangan. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ieu moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung leupet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuatna. Sing adi loba teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker, mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mau ka payagit mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapaman ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakit itu dah dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya aing mah. Aing ditanya aing pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing sia. Aing beteng teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa. Nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat, wa sihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah panyaeun jasa ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa masalah. Di ka Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat deuk henteu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting be. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala. Nah eta cukup sakitu tah. Cukup sakit itu minimal atau irsyad mah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu di Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ulah ramadhani hadhihi sanati lillahi Ria itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut. Ya ribut ke Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu katanya. Nah, ngan KBG jadi bae eta mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit ahlinahu. Nyana teh tercelah dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita sakitu ge ditungtun urang ku Nawawi nawaitu shauma ghadin an adai
fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi. Jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala. Geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadhani kuari mah urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadana atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae sia tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampiling jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadana aku aya. Teu mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan status tanyana teh puasa tetap baik wajib imsak ke wajib kobo. Tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mah tarawih ditungtun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan ya zanatin lillahi taala imam teh sok nungtun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ai niatna teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing mesti poholah niat tiap hari. Niat beuna. Ya jero hate mahal wal qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jerate jeung urang eta semua gadina. Hate ya cerita hate siga deh. Ke sia mah omong deui. Semua gadina jadi. Tas tarawih ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua gadina jadi. Decare urang decare. Ya cari daripada pohon jeung urang teh niat teh lah ye kuari ge sahur mah engke besi pohon niat decare. Nah itu semua jadi. Ebrak pamajikan Noel. Naon itu Altoel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Tuh kadang ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat, penting nomor kedua tarku muftirin, ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa, lain poho mah zakiron, mukhtaron, barajahilin mazur. Ingat, mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri. Ai kitu mah manehanna pohoan, teu naon, balik ti pabrik, datang ka imah istirahat. Diturub saja teh, waduh, aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambel. Nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik. Tikat teh dahar nya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolol. Beres ngarokok. Masya Allah. Sakjana orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha eta kos kitu? Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tadi kos kitu teh masalah pohoan. Masalah sah. Sakali deui si hade ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengekeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu. Geus ngarokok teh aing poho padahal henteu. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah. Balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur hayang ngongkong. Emang gitu meureun rangdam sok ngangkong bae. Ngongkong. Ye. Cek sarakina itu naon liang cucurut teh naon. Ngongkong. Gageuraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang kakak. Aji nanaonan kunaon? Nanaonan ieu. Beres. Kunaon?
Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi sih yang ngabejaanana. Jadi cukup lah lamun aing kikieu ulah bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohon fadl Allah. Ulah sering bae mah fadl Allah. Tah kitu inget urang dahar batal. Inget urang dahar minum batal. Mun teu inget teu batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa itu? Urang dipaksa, inget diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal tak kos kitu tak teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na masih urang mah. Ya bodohnya na geus didaharkeun ku urang. Urang na balem lamun cakap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicalangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neureuy mah atuh hese. Eta mah hese pan mungsak temen deui mah. Minuman teu batal tah mah begitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya urang kieu betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kok kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut cenah na cewek ge sapodo ge. Batal geus. Rese aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajib mal qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tammin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa saetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma teh naon? Kafaratul uzma teh raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah. Berat ada luar biasa. Lamun urang bulan puasa jima, nah iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma, oge kudu ditakzir, dihirang atau dipicen dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhalah hese balik, ai kuari mah dua marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin karena balik ke mana dipicun teh ngan ai cek di ditu kitu mah gitulah. Jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulanan nya lantaran ieu besi ai pohoona mun teu poho pan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak li sampi sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan, puasana di bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa. Ieu adalah bagi jelema tarik niat lailatul fardhi tipetingna henteu niat poho. Ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail fabana khilaf.
Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep. Ya kena sahur we neuleuh jam 3:30 ya beres. Sahur beres ka masjid teh pun beurang amatnya. Beurang amat ya. Ye, horenganan, horeng jemna is dead. Paeh jemna tetep 3:30 teh ngebaget bae. Jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30. Atuh teh kudu imsak, status teu puasa wajib kodong. Mantek sing ade. Sing ade ke sahur tah, jamna bener-bener keun heula. Ya, bener-bener keun cas heula jamna, batuna beusi, engke kos kitu tah. Jam 3 horenganan jam 5. Kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang, urang nginum, urang sahur, berarti statusna urang teu puasa, wajib imsak. Engke bulan Syawal wajib kodong. Nomor kalimana laman bana lahu yaumus salasi syabana lahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban, ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan. Dianggap punyanan can tanggal, ternyata geus tanggal. Wajib manehna imsak tur qobo. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalawah min mabadatin wa imsakin. Ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng melopok ja ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum bae kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teh ngintrak banyak. Mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan, sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh. Ah, kena rapi, kena bersih. Di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae. Di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah. Sebarang sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah. Teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskan baik kena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal. Wahidin jelema puasa haid batal. Nipasin jelema puasa nipas batal. Awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal. Keur puasa wajununin edan batal. Sanajan sakedeung jasa. Keur puasa igmain ayan batal. Keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal. Batal mabok batal. Ya, kailah sing harade puasana urang nu rapih. Disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung dimarentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapihan. Al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macem. Hiji aya nu wajib bukana, teu meunang teu buka kudu buka bae. Hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awewe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka izin meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya jaiz. Sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka eueuh masalah sakadar wenang hungkul. Kitu keneh nu gering. Nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan rusuh jelema kurang sehat buka puasana teu naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waqtu jelema boga qada 2 poe
boga kodoaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can kakodoan. Sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can kakodoan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe. Ku gede-gedena dosa ngangke-engkekeun kodo teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi, di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tinggal libe dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe. Ku gede-gedena dosa ngangke-engke puasa. Ngangke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana. Aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang mun boga kodoaneun tahun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodona mah hiji ngan bayar fidyah. Mun 2 tahun tetep kodona mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2. Selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng